nyangakeun kasepuhan. Assalamualaikum, sampurasun wilujeng leleson wilujeng sonten baraya sadayana Cimkuring ayeuna nuju ngalikeun barudak anu nuju main sondah. Sondah eta biasa dipaenkeun ku sabaraha orang anu nganggo gununa nganggo genteng atau nepi batu. Yan permainan sondah teh terus aya ti kapungkur saat acan tahun 80-an mungkin tahun 80-an mah masih kena seueur anu ngamainkeunana, tapi permainan ieu teh perlahan punah. Jadi simkuring ngagadehan niat hoyong ngembangkeun deui permainan tradisional anu tos punah supaya jadiin janten warisan budaya kanggo anak incu di masa depan. Sondah sok mulai tira sok turutan batu jantan iya permainan sondah. Bae keluar kok tuh sok kan enak kan raya ji dua terus iya ke tengah turunin kaki turunkan heula tah sok sok dapi ke tengah tertinggal sok balik deui balik kadinya ke hareup langsung. Alungkan sok kedua cut babu burit iya kalah ele up ke tengah balik widih ke hareup langsung satu iya ore canak di batuna sok 1 2 3 ganti tiara bro hop iya jadi ke tengah-tengah tadi tengah-tengah sih kakinya 2 pulang di set ayo balik di raya sok raya awas hati-hati sok alun halang sok raya set terus biarin terus mana raya dadah heula tuh Dera Dera